Sampurasun nepangkeun wasta abdi pun maulani maslahatun azizah ti kelas 12 IPS 5. Abdi di dieu bade ngaresensi kumpulan carpon anu judul carponna nyaeta Kanagan Jilid 5 anu dieditoran ku Dudu Rahman sareng Tatang Sumarsono. Citakan kahiji nyaeta Maret 2003, citakan kadua Juli 2011 anu hargi bukuna 35.000. Carpon anu kahiji judulna nyaeta Nurek Minggat karya Ena RS. Carpon ieu nyaritakeun Dudi anu nelpon Kang Yana. Kang Yana ieu teh nyaeta kakana Neni. Anu nyaritakeun yen Neni teh bade minggat ti bumina kusabab Neni kesel ku kalakuan mitohana anu sok nyuhungkeun artos anu jumlahna teu saalit. Eta nu ngajadikeun Neni bade minggat ti bumina. Sabenerna mah Neni teh ngawajarkeun kalakuan mitohana anu sok nyuhungkeun artos, tapi Neni kalewat kesel kusabab mitohana anu henteu merhatikeun merhatikeun kabutuhan keluarga Neni anu seueur. Carpon anu kadua nyaeta Nu Parwasa di Korea ka pangarangna Kang Ya. Carpon ieu nyaritakeun orang Indonesia anu jadi TKI ilegal di Korea. Manehna kudu ngalakukeun ibadah puasa di Korea anu waktuna leuwih lami dibandingkeun di Indonesia. Maranehna oge kudu kiat kusabab seueurna godaan-godaan anu terus-terusan aya. Manehna oge osok nyaritakeun nasib sareng dunungan anu garalak atanapi pidambeulin anu seueur anu henteu kiat dipidambel ku jalma anu parwasa, tapi henteu ngajadikeun rudiat jeung jasmadi ngalakukeun ibadah puasa. Manehna tetep ngalakukeun ibadah puasa jeung tetep ngalakukeun pidambeulin kusabab ku kabutuhan kaluargana anu kedah dipertanggungjawabkeun ku rudiat jeung jasmadi. Carpon anu katilu nyaeta Cipanon Kamelang. Pangarangna nyaeta Komalawati S. Carpon ieu nyaritakeun kanyaah indung ka budakna Bagja nami anakna. Indungna sok parasia jeung Bagja kusabab Bagja sok tara nurut ka indungna. Lamun erek eta dibejaan ku indungna atawa ku papatah-papatah anu halus, indungna osok ngambek ka Bagja misalna arek eta masalah leutik atau masalah anu gede, contohna jiga masalah anu ngerjakeun PR. Kahayang indungna teh Bagja teh ngerjakeun PR teh ti peuting. Kunaon? Lamun ti peuting manehna bisa leluasa ngerjakeun PR, lamun aya nu kasalahan bisa dibenerkeun deui. Lamun misalna manehna ngerjakeun ti isuk, manehna moal bisa ngabenerkeun deui kusabab manehna lamun isuk-isuk sok riweuh kuriweuh etana indungna Bagja ngalayangkeun pananganna ka pipi Bagja. Emosi anu teu katahan jeung omongan anu kasar ngajadikeun Bagja jadi kesel ka indungna. Aya rasa kesel jeung rasa dendam ka indungna. Indungna Bagja ngarasa salah ngalakukeun perbuatan eta ka anakna. Eutik-eutik ngareret jam, ninggalian jam. Kuduna waktu jam 12 teh waktuna Bagja tos aya di bumi. Tapi indungna ngareret jam, kunaon jam 12 ieu Bagja teu acan euwih. Eta nu ngajadikeun indungna Bagja was-was. Hingga akhirna indungna Bagja nepang ka sakola nu nyarioskeun yen Bagja teh kunaon teu acan euwih di sakola. Guruna langsung ngajelaskeun yen sabenerna teh Bagja teh atos euwih di sakola, malah tita tadi. Indungna Bagja rugas. Hingga akhirna indungna Bagja teh datang ka bumi babaturana nanyakeun Bagja teh aya teh
bagja henteu pantang menyerah kitu wae, indungna bagja terus neangan bagja hingga akhirna indungna teh ceurik terus sholat kasarean cengkati bobo eta cengkati bobona indungna bagja teh ceurik sabari neangan ka darmaga. Nah, indungna bagja ninggalian di darmaga tempat lalu lalang anu bade angkat atanapi anu bade mulih di kampungna. Nepi ka ibu-ibu ngareret ka indungna bagja kusabab ninggali indungna bagja teh ceurikna ngageunggeuyg. Ibu-ibu eta teh naros ka indungna bagja. Kunaon ceurik ngageunggeuyg kieu. Indungna bagja teh nyaritakeun kajadianna. Si ibu-ibu teh ruas, oh murang kalih eta mah pita tadi oge tos aya tos ngalewat di dieu. Tuh ibu di seberang darmaga. Indungna bagja ngareret. Indungna bagja ruasna moal aya. Manehna langsung nyamperkeun bagja, langsung nangkep bagja anu entos wajahna pias anu wajahna pias teu acan mam ti kamari. Amanat tina 3 carpon ieu nyaeta bisa dilaksanakeun di kahirupan urang sararea. Urang kudu ngajaga kaluarga, terus urang ge kudu bisa ngajaga iman urang, kudu bisa ngajaga kaharmonisan kaluarga. Mun sakitu anu tiasa dipih kahatur, hapunten bilih aya kata-kata anu teu leres. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.